mun saya namun teh di bumi ulah di masjid meakeun batur caina. Sunatna teh di masjid di bumi wudu teh. Kade ibu pilih urang teh kedah hafal. Biasa kongang urang ngalaksanakeun pasunatan teh di mana urang nalika nyampurnakeun wudu teh di mana di bumi. Lamun ulah di tempat-tempat anu dibutuhkeun cai. Sapertos misalnya di Masjid Agung cai pan terbatas, ada jamaah ratusan bahkan ribuan. Nah, tapi orang menuju balanja, nu balanja nu sarata hotel asar teh pinu imah ngocep prokoe dah yang menang pasunatan, ngumbah wajah 3 kali, ngumbah pandangan 3 kali. Sunat teh lamun di imah. Ari mun teh maloba keneh batur caina terbatas mah atos di hiji we. Jadi upami orang berjamaah di teh suhur, cai teh urang pasti terbatas bahkan nyiapkeun nu sanes di pangkar urang suhur nu bade wudu. Geus ribuan bisa di Masjid Agung. Dah karunya batur bisa tinggalin sholat lohor, bisa saepeun caina. Urang mah hiji we. Ngumbah wajah sakali, ngumbah pandangan sakali, sadena sakali teu kedah 2 kali 3 kali. Tiasa sunat teh lamun di bumi masing-masing, ari meakeun batur mah, meakeun waktu, meakeun caina, teu janten pasunatan. Matak sunat teh upami wudu teh di bumi, sampurnakeun di bumi mah. Dilaksanakeun wudu. Pan urang masa hoyong ngalaksanakeun kasampurnaan tapi teu jeung elmuna. Nu akhirna kumaha? Teu jadi ilmu, teu janten pahala urang teh. Tah al-hudur fi shalat. Saur Imam Sya'rani nyebatkeun al-hudur fil sholat bi qadri hudur fil wudu. Lamun urang hayang hadir dina sholat nyata khusyuk teh ya, urang kedah tiasa hadir dina wudu. Tah wudu tah perhatoskeun